Sampurasun ka sadayana dulur dina wengi ieu kawaresan ini kana papan sadaya ieu nu namina Mang Debluk teh. Ieu nu sok masian backsound nalika uing ngajieun konten itu cenah Mang Debluk. Tah karinding nu kamari teh nu meunang ngajieun teh ieu tah karinding juara nu munggaran. Ieu karinding nu munggaran sina ditabeu ku Mang Debluk. Nang tabeuh mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun paralun ya. Enggak sakitu nyobaan karindingna. Tah itu karinding ari mah celempung. Mudah-mudahan ke dina hiji wanci wing arek diajar ngabuka urang ngajieun tutorial ngajieun celempung. Jadi dina waditra karinding biasana sok aya celempung, malahan mah aya awi goong. Aya awi goong. Karinding, celempung, awi goong. Suling emangnya kadang sok aya suling, toleat, terus nanti cacayan. Nah, mudah-mudahan kemah bisa ngariung, gitunya bisa ngariung. Pang-pangna mah karasukan. Saya sono oge ka Mang Bakti ya, Mang Bakti Can Pati Nyunda, senior uing dina ngajieun karinding unggaran. Aya 4 tahun ka tukang mah. 4 tahun lebihnya aya 7 tahun, 4 tahun 5 tahunan lah, 5 tahun ka tukang ngajieun waditra karinding tempatna di Cibaraja di saat Sukabumi. Sasakalana uing bisa ngajieun karinding teh ti Mang Bakti Can Pati Nyunda jeung Mang Debluk bari ngadahar buku. Gitu. Nah, mudah-mudahan hiji wanci karasukan ge meureun istilahna tiasa ngariung. Aya lengkap engke mah, aya lengkap, aya karindingna, aya celempungna, oge aya toleatna, aya sulingna, aya nu ngawihna neng bungsu tah, neng bungsu jago ngawihna. Jadi geus lila meureun nyamangnya, amang ge eureun dina karinding tarana beuh aya mah sibuk nya. Iya, santos. Iya. Di damal teh ya. Ya, juara ya Mang Debluk ya. Mang Debluk salah satu karinding maker oge. Nabuh oge juara. Coba Mang, eta Mang anu sok sok dipake backsound saya nu rada ngebut Mang. Nu rada ngebut. Dari mah bisa, uing mah bisa nurutan dina celempung mah. Lanjuteun. Abri. Buktinya cekal ya bukti bahwa uing di dia ngajieun konten itu backsoundna copyrightnya langsung Mang Debluk. Ya kadulur-dulur sakarinding oge saperkarindingan sa Jawa Barat. Ya, ampun paralun. Da uing mah diajar gitu, diajar ngamumule ngarawut tur ngaruat karinding mugia aya manfaatna. Da aya maksud sanes ieu mah. Ngarakeun silaturahim sugan jeung sugan teu kaharupna aya impungan
anu dina harapan uling anu bisa ngajeng karinding anu bisa nabeh karinding nah hempak luar biasa deh asana Kang Kimung oge ta Kang Kimung aduh Kang Kimung aduh ya kasepuhan Kang Kimung ya Kang Kimung anu anjeunna parantos istilahna lumampah Iya. lumampah ngagali sejarah karinding anjeunna mah ti ujung nepi ka ujung ti ujung gerung nepikeun ka mancanagari anjeunna mah kantos ka saung ieu 2 kali dah Kang Kimung Kang Okid gugat oge juara pokona mah ieu mah flashback lah flashback bae bahasana kacau ge da mah kieu ciri khas itu meureun Mang Deblu ya urang tabuh deui lah nu rada gancang saeutik juga geunaheun Mang Deblu ya udah lu mana ya Mang Deblu mana nya Betul kan? nuturkeun urang oh iya non teh aya rencana ka hareupeuna ke mah hayang ngigel menca teh mah make karinding jeung celempung tapi jigana dina kendang anu bisa dilarapkeun kana celempung golempangan jadi dina tabuh golempangan jadi karindingan golempang teh sudah ingat ya geus jadi hayang ngigel dung ding pang adi ding pang wah geus lengkep mangke nu nabeuna aya ulah ngigel itu mun sakitu nu kapihatur sampai senyamangnya sampurasu